Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring Tasya Triananda Sareng simkuring yang tati dina acara New Warta. Patani di Desa Babakan Raden, Bogor, Jawa Barat, ngalaman gagal panen anu disebabkeun ku lobana hama nyerang sawah. Hama eta teh mangrupa hama wereng. Patani tibang meunang saparo ti hasil panen biasana atawa teu kaala saeutik ketika kaca. salah sahiji lembur di Desa Babakan Raden anu gagal panen nyaeta lembur Babakan Kiara. Ayeuna urang geus kahubung ka dua rekan anu di dua lokasi. Lokasi ti heula nyaeta bade dibawakeun ku Ibu Sari. Hatur nuhun ka Tasya sareng Iyang di studio. Di dieu simkuring bade ngalaporkeun kaayaan di lembur Babakan Kiara RT 04 RW 08. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji patani anu aya di sawah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten bade nanya ngeunaan panen ayeuna. Wereng nyerang pare lamun parena geus sakumaha? Sabab amun daun parenang geus warna pirang da engkena bakal garing anu ngaakibatkeun pepelakan pare teh teu bisa dipanen. Kunaon ari wereng nyerang parena sok jarang nu ka arah. Dan sabab wereng teh awal nama nyerang daun pare nepi ka garing. Sakitu wae anu tiasa dilaporkeun ku simkuring. Uih deui ka Tasya sareng Iyang di studio. Hatur nuhun Ibu Sari informasina. Keur hama daratang, patani sabenerna geus ngusahakeun nyemprot pelak pare, tapi gagal. Kondisi eta meureun disebabkeun ku lambatna patani nyemprot jadi hamana ngaganas. Langsung wae ka lokasi nu kadua anu bade dibawakeun ku Ibu Sarah. Hatur nuhun ka Tasya sareng Iyang di studio. Di dieu simkuring bade ngalaporkeun kaayaan di lembur Babakan Kiara RT 01 RW 02. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji petani nu keur aya di sawah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bade nanya ngeunaan panen ayeuna. Biasana ari panen teu kena hama sabaraha hasilna sakali panen? Biasana mah ai sakali panen sahektar teh kadang sok meunang 6 ton. Hasil panen ayeuna anu kaserang wereng rugina sabaraha? Kurang leuwih panen ayeuna mah tibang meunang 3 ton tina sawah sahektar teh. Da urut melak oge moal katutupan. Komo amun sagala ngulikeun ngandalkeun mayar nu kuli mah bak moal kabagian. Sakitu wae anu tiasa dilaporkeun ku simkuring. Uih deui ka Tasya sareng Iyang di studio. Hatur nuhun ka Ibu Sarah informasina. Kusabab patani sieun serangan hama, terus ayeuna mah loba patani anu kapaksa panen leuwih awal. Sabab urang teh nyerang pare meujeuhna dipanen atawa mulai buahan. Mugia sakitu warta anu didebikeun ka pamirsa sadayana, lujeng tepang deui di lain waktos dina acara New Warta. Sareng simkuring yang tati, Simkuring Tasya Triananda, pamit kumpur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.